Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring nepi ka hormat, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kadirat Allah Subhanahu wa taala nu tos masem ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan sahingga urang sadaya tiasa kempel dina acara ieu. Shalawat miwassalam hayu urang curahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, sahabatna, sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta sim kuring Indi Amalia di kelas 11 IPA 3. Sim kuring di dieu ngagem janten panunggu catur. Teu hilap ngaturkeun nuhun ka para pangjejer sareng ka para pamilon nu tos kersa hadir dina acara ieu kanggo medarkeun sareng ngadiskusikeun pangaruh Covid-19 kana ekonomi di Indonesia. Hayu urang sadaya buka ieu acara ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring nepi ka hormat, sarta acan incak kana acara salajengna sim kuring bade nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Ade Panji Maulana Mashhad, MPD, asalna ti Majalengka, Bogor ping 7 Agustus 1865. Anjeunna mangrupikeun guru di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Teras anu kadua nyaeta Bapak Dr. Andesono Haryono, asalna ti Majalengka, Bogor ping 15 April 1864. Anjeunna mangrupikeun guru di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang sadaya leuwih neleman kana jejer anu bade ku urang bahas, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Disumanggakeun ka Bapak Ade Panji Maulana Mashhad MPD kanggo ngaduikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji Maulana Mashhad MPD anu ngaduikeun kamandangna. Saalitna tos muka pandangan urang sadaya ngeunaan pangaruh Covid-19 kana ekonomi di Indonesia. Nurkeun mantena Covid-19 teh henteu ngarugikeun kana sisi kesehatan bae, tapi ieu virus anu asalna ti kota Wuhan Cina teh tos ngarugikeun ekonomi di negara-negara saalam dunia, kalebet Indonesia. Teras anu kadua nyaeta kamandang ti Bapak Dr. Andesono Haryono. Disumanggakeun Bapak. Hatur nuhun ka Bapak Dr. Andesono Haryono anu tos ngaduikeun kamandangna. Nurutkeun mantena pangaruh Covid-19 teh gaduh 3 pangaruh kana ekonomi di Indonesia teh. Pangaruh kahiji nyaeta paningkatan kepangangguran, terus anu kadua nyaeta paningkatan kemiskinan, terus anu katilu nyaeta turuna pertumbuhan ekonomi. Salajengna sim kuring bade ngawatesan ka para pamilon anu bade ngaduikeun patarosana atanapi sasahuran, aturan anu bade ngaduikeun patarosan atanapi sasahuran dikawitan ku ngacungkeun tangan terus nyebutkeun jenengan. Saterasan dina patarosana atanapi dina sasahuranna teu kaeng kaluar tina tujul ieu kagiatan. Hatur nuhun ka Wafa antos ngaduikeun patarosana, kirang langkung patarosana ngeunaan langkah naon bae anu bakal dilakukeun pamarentah kanggo ngatasi ekonomi di Indonesia nalika pandemi. Disumanggakeun ka Bapak Ade Panji Maulana Mashhad MPD kanggo ngadupikeun walaran ti Wafa. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji Maulana Mashhad MPD anu tos ngawalar patarosan ti Wafa. Kirang langkung isi walarana nyaeta langkah anu bakal dilakukan pemerintah anu kahiji nyaeta ngaayakeun program struktural kaluar. Struktural kaluar teh nyaeta pambukaan ekonomi secara bertahap nuju tatanan normal atanapi enggal. Terus anu kadua nyaeta program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Terus anu katilu nyaeta ngariset sareng transformasi ekonomi. Tekaraos ieu acara tos rengse, hayu urang tutup ieu acara ku awasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panunggu catur neuli dihapunten bila aya cariosan-cariosan atanapi paripaos anu matak teu ngeunah di manah. Nu sakitu hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.